Tah makana di dia wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal yastashid. Jawabna saha jama anu perang di jalan Allah kemudian manehanana terbunuh sae ngeunah. Ditanya Sayyidina Hamzah nya ku Allah Subhanahu wa taala Hamzah kitu nya kumaha karasana dicabut nyawa anjeun ku kami cek Allah Subhanahu wa taala. Maka cek Sayyidina Hamzah kami eueuh deui pangnikmati man kita ahli surga kitu ngomongna ahli surga pas ditanya kumaha di surga ngeunah teu ngeunah ngan eueuh deui nu leuwih ngeunah dicabut nyawa dalam keadaan sah namun bisa balik deui kami hayang perang deui di jalan Allah kemudian terbunuh deui hayang 2 kali hayang 3 kali ku ngeunah-ngeunahna dicabut nyawa dalam keadaan sah jadi ulah sieun pae Pak. Iya deh kenapa enggak aing kuring mah terang cek ya mikir aing eukeur aya di jalan Allah nya eukeur negakeun agama sieun-sieun amat aing geus waktuna bener teh tenang we naon bertahan teuing hayang hirup ada di dunia mah capek mah udah dagang katimus gak bener teh nu melakui ya bah mendingan tadi palingan santri lamun ayeuna paladur sadayana nya au yaglib atawa menang pasaufa nuti ajron azimah menang dina perangna paladur sadayana sehingga mendapatkan kemenangan maka eta jelema anu perang di jalan Allah bakal menang pahala anu gede dunia menang ghanimah akhirat menang untung teh untung paeh sahih hirup berarti menang ganjaran anu gede taya mah keur hitobna ka jalma-jalma munafik wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah nya la tuqatiluna fi sabilillah wa tahlisil mustadifina ai kitu kunaon maneh henteu perang di jalan Allah jeung nulungan jelema anu lemah ti lalaki jeung awewe jeung budak laleutik anu eta jelema teh ditahan ku jelema-jelema kafir kitu si mustadafin teh jelema-jelema anu ngomong Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Aduh ya sepekan jadi eungapnya tapaladur sadayana jadi kieu heulana belanan yang minum heula silakan tes 1 tes Allah jadi kieu paladur sadayana ketika hijrah eta aya jelema mukmin anu ditahan di mana di Mekah katahan ku jelema kafir paladur sadayana nya ditahan akhirna tina ditahan teh paladur sadayana ku jelema-jelema kafir kitu loba penyiksaan ti jelema kafir dijolimi ku jelema-jelema kafir baik lalaki baik awewe tahirna eta si jelema-jelema anu lalemah teh baik lalaki baik awewe paladur sadayana ngadaroa Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha Gusti gerak keluarkeun ku Gusti tina ieu lembur tina ieu kampung anu jarolim ahlina coba atuh ku Gusti ayeuna jadikeun bere
ku Gusti tisandingan Gusti jelema anu ngurus anu bener dina ngurusna jeung jadikeun bere ka kami jelema anu nulungan ka kami. Eta di kota Mekah. Maka cek Allah Subhanahu wa taala ka jalma-jalma apa kieu mah? Naon si alasana ka sararia henteu perang di jalan Allah jeung teu nulungan itu. Panari agama Islam pada dosana agama anu dititah saling tolong menolong. Lamun batur teu boga beas eta nu boga beas wajib mere ka jelema anu teu boga beas. Lamun ayeuna aya batur kekelepekan keur boga pangabutuh memang teu boga duit ajang ka rumah sakit urang kabeneran keur boga doraka kaladur sadayana lamun teu nulungan. Doraka urang boga duit 10 juta itu arek berobat misalkeun teu boga duit perak-perak acan minjem manehanana ka urang teu ditulungan doraka. Ya, bere ka urang. Lamun urang laluasa karasa eta agama Isa arek ngagantian arek tengah gantian sing yakin namun eta jelema memang benar-benar butuh ke dalam keadaan manehanana keur teu boga naon manana tuluy mana kena penyakit arek berobat kurang pala dursa urang ayeuna dak urang tulungan hop lillahi taala ai kuring mah yakin lamun jelema daek kitu insyaallah pala dursa bakal ditulungan ku Allah kitu moal ya. Sebab Allah janji wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ai Allah bakal nulungan bae hiji naon bakal nulungan wae ka hiji hamba selagi seorang hamba selalu nulungan ka dulurna moal pika beak moal ieu mah boga mobil batur arek kanjuru kudu dibawa ka rumah sakit diketok-ketok geus isa tok 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 nya Assalamualaikum nya muka nama naon punten itu pamajikan nuju reuneu arek ka rumah sakit oh mobil neangan ka dieu ka ditu bade namot mobil emang mobil pinjeun galak kos naon boa nyaa mobil aing arek pake ngajurunya la ilaha Allahu akbar nama kuat kieu Pak kuat kieu kamari di kalong tabrakan Gusti Allah ilamun teu jeung si Ato kadang-kadang ngangkat eta mah nu tabrakan ting ngagoler nya adu-aduhan bari kikian bari nu hiji ngagoler geus ambot naon geus kaluar ti kos naon gua kalaka diparotoan ku si gelo lain buru-buru dikasisikeun kalaka dipot foto jekret cek ieu setan lawan jelema ieu cek urang mah tulungan bawa ka rumah sakit belaan heula ieu mana kemanusiaan apaladur sadayana tadi kalau pas ieu naon ngaranna pas rumah sakit teh ya paladu klinik bah itu ada yang tabrakan bah bagaimana aduh dan body dance susah jadinya ya sebab lamun saya eta mah di naon di ilusi buk saya tagih keneh paurak itu cek ieu teh jadi riweuh sorangan keneh ngorowe cowe nya paladur sadayana teh geus kos kitu diurang kadang-kadang paladur sadayana anu sebenarnya agama Islam ieu nya kunaon sih sing perang di jalan Allah jeung nulungan jelema-jelema anu raremah anu tertahan di Mekah baheulana anu eta jelema teh ngararomong geus minta tulung ka Allah Subhanahu wa taala Rabbana akhrijna min hajil qaryata zalimi ahluha waj'alna min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira jadikeun ka abdi anu nguruskan urusan abdi jadikeun naon ka abdi jelema anu ngabela ka abdi akhirna peranglah Kanjeng Rasul mendapat kemenangan aya keneh nu tertahan di Mekah paladur sadayana nya maka Kanjeng Rasul nyieun pengurus di dieu ka Attab bin Usaid karak nu dijarolim ditulungan ku saha ku eta Attab bin Usaid dibelaan damai kota Mekah nya ieu terjadina ketika putuh Mekah jadi beberapa kali sampai paladur sadayana 8 tahun di Madinah Kanjeng Rasul diberi kemenangan ke Allah. Jadi dakwah Kanjeng Rasul sakedeung momen damai kota Mekah
Lamun teu salah ngan saukur 20 hiji tahun. Ka 22 tahun. Nah, eta kota Mekah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Ai jelema mukmin mah eta perang teh ngabelaan agama Allah. Seperti kuring nyin pasantren lain tujuan duit umat. Ya, lain suka narik naon teh aneunan tuh. Hayang meminimalisir jelema anu bodoh dina masalah agama. Coba eta mode si Mikdad, si Firman tah, si Patir. Lamun di mana gua jadi gangster? Eta si Mikdad mah buat ngomong ge saya menyesal lahir ke alam dunia. Kenapa aku dilahirkan ke alam dunia? Pencongeng aja mau ngomong gitu. Sanunita saya lahir. Balik deh ka beteng masia. Coba eta. Maka cari cing di pasantren ngartieun wudu, ngartieun salat, ngartieun sautak saeutik jadi ngarti ke heula serem jadi kiai mah ke heula-heulana. Ngarti aturan. Ai geus ngarti mah sieun nanti ka Allah. Subhan, maka ujian arek paham agama ieu paladur sadana luar biasa. Budug heula. Eta budug anu kieu ngaranna adlu eta. Leungeunna gejengker. Rek paeh wah. Ayeuna datang teh anyar deui. Eta cenana geus budug, kabeh bara budug. Padahal lamun dipikir-pikir si jerai mah udah cai pangheranan kan. Ai di sadeng mah uyuhan, lamun di sadeng mah uyuhan eta nu ipaimahan teh paladur sadana mari ceurat ka dinya cai. Kabeh ge pembuangan teh lamun dipapai ku kuring ti ka apik kana nepikeun ka ditu eta kira-kira 200 mah aya mari ceunana eta ka dinya. Podo ceki wajar baru duga di dieu. Lamun lain ujian-ujian teuing mah. Benar teh? Secara ilmiah memang ujian. Cirina kumaha? Lamun geus 4 tahun, 5 tahun eureun budugna. Berarti ujian. Benar teh? Pan kuring ge momongan pas datang ka sadeng, Gusti 3 tahun budug. Kakanjut-kanjut budug. Eta eueuh deui pangeunah-ngeunah lamun kanjut budug jika niki aya batu panas kagarang teh tempekeun we. Cem aduh mana surga dunia eta. Aduh pengomong. Berita ranjang teh make sempat. Atuh sabodo amat batur mah ayeuna nu mararan di porno porno hayang lain sia dikitukeun we. Paling keur ngubaran budug. Allah. Ya, eta kadang-kadang nu budug balik ka imahna. Kenapa kamu pulang? Ya, ini budug jadi tidak betah. Kitu pan jadina. Tapi lamun jelema anu geus bener-bener hayang ngagungkeun agama Allah, ngabela agama Allah, tong budug aing di pasantren. Rela aing pasantren. Kitu tah. Imah karek dicarikan ke guru pundung. Kenapa kamu pulang? Gurunya galak-galak. Cuma kodes mukulin aja, cenah kitu. Kedeung deui sades anu laporan ka bapana sia. Ya, asa ngaji geus kodes disabetan. Apa nasab? Kana ya ge, jadi udah mun ditanya, ya. Jaidun kunaon ropa? Domah cenah. Jaidun kunaon ropa? Domah. Kan pea. Ai domah mah geus dituna. Aju jaidun isimpil huruf gitu, isimpil huruf lain isim lain fiil. Naon atuh? Huruf berarti. Aduh, Gusti ya Allah, sia. Udah. Teta, paladur sadayana. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Jelema-jelema anu iman perang di jalan ngabela agama li'a'la'i diniyah yang ngalurkeun agama Allah. Benar tak Mama?
heuh pesantren supaya agama hirup. Lamun agama hirup beres jelema ngarti kana agama. Tapi punten lamun jelema teu ngarti ka agama riweuh, mabok, judi nya kieu kitu nu dipentingkeun ngan saukur kahirupan dunya, nu penting ngeunah sorangan, teuing batur mah teu ngeunah oge sehingga maling terjadi, kriminal di mana-mana. Teu kaok ayeuna paladur sadayana Allahu Akbar nya, teu kaok ayeuna aya motor diteundeun sembarangan dak leungit. Ya Allah Pak, eta disadeng kuring buka alo suhu bingaranana keur ngomeh HP di mana di luar atuh dirampas bae. Dirampas wae. Kuring ngecas HP di majlis mah di majlis pan aya eta boga majlis cek di dinya eta mah sabuat arek salat duha mandi heula dicas di dinya di luar arek salat duha diilik HP-na nya ieu geus mulai teu nyaho kana hukum bahwa madog teh dianggapna naon ieu bener teu Allahu Akbar teu kaop aya duit sagoler ngomongna manggi Allahu Akbar teh akibat teu nyaho kana hukum pan ai di Arab Bapak nu geus nyaho kana hukum eta bapak-bapak lamun ayeuna nyorang ka ditu umrah atau haji lamun di Madinah dur johor toko teh ditinggalkeun kabeh salat berjamaah we kabeh sugan ditutup henteu lamun urang dagang salat johor ka masjid ditinggalkeun eta toko beak kabeh si Firman si Firman beri dah termaji aman benar gak? Di palingan kadang-kadang lamun di pasar urang di pasar uli yang ditinggalkeun urang boga kadang-kadang aya bae nu malah maka lamun jelema ayeuna agama hirup di hiji tempat aman paladur sadayana maka kunaon aya perang di jalan Allah paladur sadayana keur negakeun agama Allah pan perang teh mah kekerasan perang teh aya negakeun agama teh jadi masalah perang itu kan saling membunuh paladur saya teh jadi masalah jadi muliaan agama Allah daripada nyawa jelema anu kartos teh maka diayakeun perang nu leuwih parah deui paladur sadayana walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut ari jelema-jelema kafir mah perangna ngabelah jalan setan maka cek Allah faqatilu lain pilma dia eta faqatilu perang sia di jalan Allah nya kitu perangan kumaneh pengurus-pengurus setan. Jadi sebenarnya ayeuna Habib Rizik paladur saena nya nyebutkeun Habib Rizik kudu kieu kudu naon teh ngaranna revolusi akhlak wajar eta karak disebutkeun revolusi geus rariweuh jelema-jelema anu aulia syaitan anu aya di jalan setan tah cek Allah Subhanahu wa taala faqatilu aulia syaitani inna kaida syaitani kana dhaifah perangan kumarane kabeh pengurus-pengurus setan kalawan nulungan agama Allah Subhanahu wa taala maneh pasti menang lamun karena Allah. Bayangkeun Pak zaman Tolut ngarawan Raja Jalut eta 313 bahkan tinggal 111 ngalawan 4000 menang. Perang Badar paladur sadayana 1000 ngalawan 4000 menang. Hayo saeutik bae jelema mukmin mah saeutik. Naon sebabna? Sanajan saeutik tapi keyakinan anu mantap insyaallah bakal ngelehkeun anu loba. Ya, maka cek Allah Subhanahu wa taala faqatilu auliya syaitan sok perangan jelema anu ayeuna urang dakwah kieu. Jelema geus hese diatur. Misalkeun diajak ngaji henteu, diajak bener hese luar biasa. Ulah terus bae. Engke ge lila eleh ja'al haqqu wa zahaqal batil di mana-mana hak ditegakkeun batil pasti eleh ulah eleh ku batil eureun ku sebab aing masyarakat geus kararitu kalaka ngomong ditukangin jelema tara salat diomongkeun jelema judi diomongkeun lain kudu diomongkeun ajakan la ilaha
Tamaka cek Allah Subhanahu wa taala faqatilu awliya syaitan, perangan ayeuna pengurus-pengurus setan naon ulah elek tipu daya setan. Tipu daya teh setan ieu adalah kana dhaifa eta lemah kabeh gitu. Si setan mah tukang tipu berarti. Ya bahas setan tukang tipu. Bener teh? Heuh Pak eta. Lamun nu kasurupan pan sokan nipu eta kan. Komo lamun diajakan ngomong, nipu eta. Aing cenah dikiriman ti anu kuiri dikiriman ku mualim didi nya akhirna ke ustad ieu sewot ka mualim didi ha juga relut eta tukang ngabong eta nipu eta si geblek maka lamun ngubaran kasurupan langsung diajak ngomong nipu si geblek mah gimana sah oh ti Raudatul Ulum ngomong kitu eta harita ih goblok cik ieu teh nipu kiriman cenah tiba eta nu ngubaran harita aya nu nyebutkeun ti belah ditu cek ieu nu puguh ti mana ieu aya nu titah ngumpulkeun endog bae kuring jeung si Sopi nepikeun ka ngumpulkeun endog 140 harita dihakanan ku si Sopi da cenah Pak naon sing geus daangan digoreng tapi na bolon diasup-asupkeun ka endog juri kita kumaha gua ngasupkeun kuring mah seuri we aya waktu dia cenah oh ini dia waktu deui naon ieu jelema eta macem-macem aya nu diasupkeun kana botol di dieu dorong cenah masukkeun kumaha gua aya eta dibawa ku satan mawana da kacikan dikip palidkeun pokona 3 botol dipalidkeun berarti eta cenah rajana carcing di dieu cenah si katok ngaranna memang kasus kamari kumaha peladur saya eta nu masukkeun kana botol ujung-ujungna mental 15 juta. Ayeuna cek kuring, naon ieu teh kahalal arti ieu mah. Puasa we munajat ka Allah. Elena mah ku munajat mah. Nya, jangan make diasupkeun ka botol, geus beres diasupkeun ka botol aya deui budak kagelepak. Mana cek ieu teh asup ka botol? Datangkeun deui ti mana? Kalakah kumat deui. Pan edan. Cek ieu mimbabi edan wa iradatil geblek eta. Naon sebabna inna kaida syaitana dhaifa tipu daya setan supaya urang sieun ka juri. Nya, ayeuna nipu ngadu-ngadukeun pagawean eta kitu. Nyala-nyalakeun. Makana bapak-bapak lamun ayeuna kitu, bebeja kami kiriman cenah. Bohong. Waduh sia. Irah ngirimna. Mun dikiriman kolak oraman ngeuna dikiriman setan ieu mah dhaifa lemah tukang tipu bahkan dina surat Luqman ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun aw waladi wala mauludun wajajin aw walidi syai'a fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur ulah nipu ka maneh al gharur eta teh setan tafsiranana. Jadi setan itu tukang tipu. Tuti tukang. Jadi lamun aya awe ngaranna tuti tukang tipu. Ha Mauludin. Maka ulah boga kaca tuti eta Mauludin. Rek kawin karanda cenah Mang Laudin kaca tuti cenah tukang tipu. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun ari hiji tatimatun ari hiji panyampurnaan ari ieu eta hiji panyampurnaan tusanu disunahkeun hadah sajadatut tilawati naon sujud tilawah diqoriin ka qori anu maca Quran wasamiin sareng anu ngadenge Jami ayati sajadatin kana sakabeh ayat sajadah wa yasjudu sareng sujud musolli sanu salat liqiraatihi karena macana itu musolli ila ma'muman angin makmum payasjudu maka sujud wa makmum li sajadati imamihi karena sujud imam si makmum
Pain sajada maka lamun sujud imamu sa imam nasi makmum wa takhalafa sareng nyulayaan wa sa itu si makmum anu ti si imam aw sajada atawa sujud wa aw sajada atawa sujud itu si makmum dunahu teu imam batolat maka batal salatuhu naon salatna si makmum walau lam ya'lam al makmumu sujudahu sareng lamun teu nyaho sa makmum kana sujudna si imam ila ba'da rafi rasihi angin dina sabada ngangkatkeun sirana si imam mina sujudi tina sujud lam tabtu maka teu batal salatuhu naon salatna si makmum wala yasjudu sareng teu kudu sujud itu si makmum ba balik tayan tajiru nungguan itu si makmum ka iman hana ngadeg au qablahu atawa memena imam hawa maka turun itu si makmum paijaropa maka di mana-mana cengkat itu si makmum qabla sujudihi dina sameme sujudna si makmum ropa mau maka cengkat itu si makmum mau sertana imam wala yajudu sareng teu kudu sujud si makmum. Sujud teh panaya opatnya. Bah, sujud opatnya. Sujud naon Bah? Sujud salat. Ya, sujud salat. Itu tuluy sujud kamari sujud sahwi ya. Itu sujud sahwi. Katilu sujud tilawah ya. Sujud tilawah harus dah aya deui ke sujud syukur geus dibahas sujud salat sujud sahwi mah geus urang maot ka kamari ya aya deui sujud tilawah ke sujud syukur ya jadi aya sujud syukur mah dibahas ya dina kitab ieu ge. Jadi lamun menang kitab dadakan jeung ai syarat sujud teh paladur saya kudu boga wudu. Ulah ayeuna mangbram ayeuna main bola ngasupkeun haju sujud syukur di lapangan. Kamari pemain mana tanu sarujud wae tah? Pemain nu Arislam teh nu ngalawan naon sih ngalawan mana tah? Pan meme ieu Prancis ngalawan Prancis kan? Pemain mana teh ngalawan? Hah? Wah, Maroko, pan sarujud bae nya boga hudunya henteu. Haram sujud teu boga hudu mah. Ya banyak. Abayeuna misalkan kolecernya grup ye. Sujud syukur. Alhamdulillah kolecer aing nya grup ye. Ya, bahkan sampai keluar seuneu segala pangaresepan mah kolecer mun bisa keluar seuneu teh ngabuh. Sep eta hayang boga kitu tah, Bang. Cit ngebuh teh cebus. Mantap eta, meledug eta. Nya, mengaden geus boga di muda eta. Enggak ceuk ya yang kitu tah bisa nyegruk kos bom. Jadi pan resep rame teh. Duh, bom meledug eta. Aya bom naon cenah dak cenah. Kira rame daratang orang kolecet. Tah, jadi ai sujud syukur paladur saya di mana-mana meunang nikmat dadakan. Contoh seperti ayeuna urang dagang ujug-ujug boga untung ngabeledag untungna tau ujug-ujug keur pararusing moman keur teu boga duit nya keur kararesep pangabutuh keur loba kitu arek kawinkeun anak ujug-ujug aya jelema beungar titah neangan toke misalkeun mangge deui urang tokena toke biasa lain toke
toke kudu 1,5 meter lain ima toke biasa menang tokena dibeli ku manehanana bener 100 juta urang arek kawinkeun anak alhamdulillah sujud syukur ku atau menang nikmat dadakan atawa ayeuna Mang Oman jeung bawa cicing di handapeun tangkal kalapa ai Mang Oman maka tinggang kalapa ai bahwa dekat salah tak bawa buru-buru ngalah wudu sujud syukur dekat tinggal alhamdulillah nu katinggang si Oman aing mah teu cenah Allahu akbar atuh kudu ngalah wudu lah bah haram teu meunang nya gitu ya cerita bapak sana ai tangkal Afrika garde tangkalna laluhur buahna leutik ai samaka leutik tangkalna buahna gede Gusti kumaha sih cenah ai samangka mah tangkalna leutik buahna gede ai Afrika tangkalna gede buahna huni we huni laleutikan suatu saat paladur sadayana eta si jelema teh cicing ada tangkal huni nya kitu bedak katinggangan huni horeng Allah mah adil lamun huni sagede-gede samangka aing modar cenah kara kahartieun cenah kana adilna Allah kalau sok protes kana ciptaan Allah tak jadi sujud tilawat teh kieu eta jumlahna lamun telepatnya eta ayat 19 Pak 19 hiji surat Al-A'raf eta surat Al-A'raf ayat tungtung nya kemudian ayat deui surat dina surat subhanallahi teh Bani Israil eta oge memeh tungtung ke surat Maryam surat Al-Hajj 2 yang ke dina juz amma we heula paradosa surat Al-Insyiqaq jeung dina juz amma paradosa surat Iqra asan di dieu aya dina tengah nya taya paradur sadayana eta surat-surat anu disunahkeun sujud kata seperti keur laleutikan dina Iqra we dina Iqra ayeuna dina wasjud wa tarib eta sunnah sujud wasjud wa tarib nah makana ayeuna paladur sadayana tatimatun ari ieu eta hiji panungtungan tusanu disunahkeun sajadatut tilawati naon sujud tilawah saha nu sunah teh paladur sadayana liqoriin hiji anu maca Quran anu macana anu misalkan enak wasjud waqtarib sujud heula karak diteruskan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sujud heula urang karasa nya gitu atawa ayeuna Mang Oman ngadenge bahwa ayeuna pas ayat sajadah seperti di surat sajadah ge innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun surat sajadah taya sujud heula bahwa ngadenge kana bacaan Mang Oman bahwa ge sunnah sujud nu maca sunnah sujud wasamiin jeung ayeuna anu ngadengi jami'a sajadatin jami'a ayati sajadatin kana sakabeh ayat-ayat sajadah nu tadi disebutkeun karena sebab nya sunnah teh gitu kumaha ayeuna lamun salat sunah keneh teu anu salat maca surat sajadah kemudian pas ayat sajadah sunnah teu eta ketika salat sujud
enak ya misalkan ayeuna kuring ya pas maca Iqra wasjud waqtarib misalkan nya sunah teu urang ayeuna sujud di dinya sujud heula tah sunah apa henteu lamun urang keur salat paladur sadayana wa jawabna wa yasjudu musolli li qiraatihi jeung sunnah sujud saanu salat sunnah sujud sunnahnya hukumna lain wajib je sunnah sujud saanu salat karena macana itu naon si anu salat jadi enak kuring maca wasjud wa tarif nya tau kuring keur salat sorangan atuh sujud heula arek mah atawa ayeuna jadi imam makmum jeung naon imam jeung munfarid ayeuna misalkan kuring keur jadi imam ayeuna misalkan dia nya contoh ai pikir mah kudu make contoh kan wasjud wa tarif sujud heula Allahu akbar sujud ya sujud tilawah karena apa Pak karena ayeuna udang deui ngan usahakeun ulah langsung ruku tapi lanjut karena surat inna anzalna bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar menang si ayeuna urang ayeuna wasjud waqtari sujud heula kemudian udang deui kemudian ruku ngan lanjutkeun beusi ngarecokeun kaya asaan dina tungtung aya beusi ngarecokeun nyangke dina terakhir jadi urang udang deui paladur sadaya lanjut ka innaan jangan karak ruku tak kira dina surat ya dina surat as-sajadah pan sunnah maca surat sajadah teh tiap subuh Jumat jeung surat al-insan nya dina subuh Jumat sunnah maca surat sajadah tadi teh innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun surat sajadah tah sujud lah ba Allahu akbar karak udang deui eta lain subuh 3 kali lain karak teruskeun tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun terus kali itu ya gitu eta musallin kedua paladur sadayana hiji si imam nomor kedua simun parit kumaha makmum paladur sadayana nya ila makmuman kecuali si makmum payasjudu wa li sajadati imamihi gitu maka si makmum ayeuna kudu ilu sujud si makmum teh karena sujud imamna si makmum ya makmum masalah ya jadi lamun ayeuna makmum ayeuna sujud imam sujud ilu sujud si makmum teh kan kadewe katipu kumaha seperti ayeuna bapak-bapak di Mekah kade di Mekah mah nu umroh nu ya di Mekah mah pokona asa subuh Jumat surat as-sajadah we pasti langsung sujud tilawah nya ayeuna misalkan ge sugan teh arek ruku itu geus mah wa hum la yastakbirun Allah ai urang sugan teh ruku kieu we ih kalebak cenah kalaka kalab kumaha saya teruskeun ya teruskeun ai makmum mah sebab naon kudu mutabaah kanu jadi imam sujud makmum sujud gitu kumaha ayeuna paladur sadayana nya kumaha ayeuna
ayeuna lamun kieu si imam ayeuna sujud eta si makmum teh ilu sujud hiji tah nya si imam sujud tilawah si makmum teh sujud tilawah gitu atawa ayeuna paladur sadayana sabalikna nya si makmum ayeuna sujud si imam henteu kumaha eta hah ayeuna innama cenah si Kodes jeung si Miftah babaturana kan eta mah CS makana dipoto ge tiluan jeung si Agung Kosdano Kasino Indro nu hiji di hareup nu dua nangtung nu hiji di tengah make celana pendek kabeh tah akhirna sarolat itu Aisyah Agung mana man rada teu kadenge manehna mureuna teu sujud ge sugan teh baca surat saja tah akhirna palatur sadayana ya si Miftah baca surat sajadah wasjud wa tarif Allahu akbar sujud heula tah si Miftah si Kodes hayang aing sujud sararanguk lah embung nuturkeun si dengdek aing cenah tah harayang teuing ditungguan ku si Kodes teh berarti si imam sujud makmum henteu kitu wah nya kitu pain sajada maka lamun sujud imamuhu saha imam nasi makmum wa takhalafa sareng berbeda eta si makmum huasa si makmum anu teu si imam nya batolat salatuhu maka batal salatna si makmum naon sebabna elata teu mutabaah kanu jadi imam sebab ari makmum mah kudu selalu mutabaah atawa kieu nya atawa sabalikna ya gitu dibalikeun ya aw sajada atawa sujud si makmum ai si imam henteu mana nu tadi aw sajada atawa sujud si makmum atawa sujud si imam dunaun teu imam Kodes jeung Mang Miftah ayeuna ai si Kodes maca wasjud wa tarif ai Mang Miftah maca qul ya ayyuhal kafirun atawa maca amma yatasaalun si Kodes dina kan meureunna ayeuna dina nu sir ya si Mang Miftah teh maca iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq ai ieu nya ai imam maca surat misalkan maca surat naon maca surat amma yatasaalun nya si Kodes ujug-ujug sujud we kali teu sujud tilaw da maca surat sajad ai imam henteu teh nya ujug-ujug sujud ieu ge paladur sadayana kitu aw sajada huwa dunahu batolat salatuhu atawa manehanana sujud si makmum henteu imam maka eta batal naon salatna karosa jadi kekeh kudu mutabah ujug-ujug si Kodes sujud we si Miftah teh sujud teu naon si Kodes sujud batolat salatuhu gitu nya Allah pertanyaan nih wae ya Allah kumaha ayeuna dasarna lamun teu nyaho paladur sadayana nya dasarna teu nyaho kitu
walau lam ya'lam al makmum sujudahu ila ba'da rafi rasi minas sujud lam tabtul sholatuhu. Para dur sadayan, lamun ayeuna si makmum ya si miftah maca surat sajadah ya, mang miftah maca surat sajadah gitu, sugante ayeuna teu sujud tilawah ai nyaho-nyaho renganan gitu, kanyawanana eta mangkodes teh nyaho si miftah teh pas enggeus hudang tina sujud. Ih orenganan sujud tilawah eta katipu. Jadi wasjud waq tarib. Manehna hayu emang miftah mani peureum-peureum maca ieu. Maca naon? Aya nu ieu Fatihah kan hese mah. Aya nu bisul sakadinya. Bis mani peureum. Ayo beureum beunta teh horeng eta. Sa Bang miftah teh sujud tilawah hudang lah aing teh ilu sujud tilawah kumaha hartos teh Pak karos teh nya enak Mang Miftah jeung Mang Kodes nama nya wasjud wa tarib ai Mang Miftah keur maca Fatihah keneh manehna bari peureum macana misalkeun da teu daekeun asup hese Fatihah sunah yes kadinya mudenan iya kana wae nya mani peureum-peur da hayang beunang ai beunta pan si eta aya di lebak cenah kanyawanana geus hudang tina sujud karos teh nya kumaha tah berarti ilu sujud apa tong teu kudu kaya kan muka dua jawabna paladur sadayana ge nya walau lam ya'lam al makmum lamun teu nyaho sa si makmum kana sujudna eta si imam kecuali dina sabada ngangkatkeun sirana si imam dina sujud lam tabtul teu batal naon salatna si makmum sanajan teu ilu sujud kitu kumaha cenah eta Mang Kodes teh ilu sujud tah kitu kaditu ilu sujud nya lamun itu geus hudang ayo beneran nuturkeun sujud misalkeun mandeurikeun sujudna nyusul entong Pak hah jawabna walayas judu teu kudu sujud bal yang tajiru qaiman gitu bal yang tajiru qaiman balik ta tungguan geus cenah balik deui ka luhur lamun geus kanyahoan si eta teh misalkeun paladur sadayana naon geus cengkat tina geus we tungguan di luhur Mang Miftah kitu Mang Miftah tah bari dengdek we kitu nya seuri si Kodes tuh anak buahna tah lamun dijolim serikeun ahli koleceret bal yang tajiru qaiman atawa nyaho keur sujud keneh Bah Mang Miftah jeung Mang Kodes. Mang Miftah teh Kodes tadi teh maca Fatihah iya bentak di lebak si eta ya yakin salatna salat sirieun bener teh salat sirieun salat jauh sujud tilawah si eta sujud heula berarti maca surat sajadah kumaha tah lamun kitu au qablahu atawa manehna memehna eta si imam hawa sok turun bae lamun kaudak keur sujud ilu sujud bareng pas bentak kanyawan si makmum keur sujud paham teh geus ilu sujud kumaha lamun perwis ayeuna Mang Kodes turun Mang Miftah naik set perwis
Kemana man? Kalau orang si kodes teh bering arek handap. Kumaha perawis? Terus kentas sujud apa kumaha? Oh jawab. Baladur sadayana. Nya. Paijaropa'a qabla sujudi. Di mana-mana cengkat sasi imam dina sameme sujudna si makmum. Ropa'a maho sok eta si makmum teh hudang deui seperti sertana imam walaya cudu teu kudu sujud. Jadi ilhu we prawisya. Perawis ai si kodes arek sujud, ai ieu geus hudang prawis kan? Ada tak? Enggak eta kodes ilu deui nangtung. Dah serinya gitu. Jadi tak kudu sujud. Wa yusannu Allahu alam syarih. Hapunten dina sadaya kalopatan. Adana wa ya kumain. Assalamualaikum warahmatullahi